Assalamualaikum. Sampurasun baraya. Tepang deui sareng simkuring Dewinda Hasinastiti dina channel Diajar Sunda Yuk. Materi pangajaran SMA, MA jeung SMK. Dina video nu ayeuna urang diajar ngeunaan pangajaran bahasa Sunda kelas 10 materi nerjemahkeun. Nerjemahkeun nyaeta proses ngaalih basakeun atau ngarubah hiji basa kana basa sejen. Contona, nama saya Dewinda dina bahasa Indonesia diterjemahkeun jadi wasta abdi Dewinda dina bahasa Sunda. Dumasar kana wanda atau jenisna, nerjemahkeun teh dibagi jadi dua, nyaeta nerjemahkeun lisan jeung nerjemahkeun tulisan. Nerjemahkeun lisan nyaeta nerjemahkeun ku cara ngagunakeun lisan secara langsung. Jalma nu sok nerjemahkeun lisan disebut penerjemah atau translator. Biasana saupama aya jalma nu nyaba ka nagara sejen nu bahasana beda, eta jalma sok nyewa nu disebut penerjemah tea keur ngabantuan dina komunikasina. Nerjemahkeun tulisan. Nerjemahkeun dina wangun atau bentuk tulisan. Tulisan nu sok diterjemahkeun nyaeta tulisan dina wangun sastra jeung tulisan ilmiah. Cara atau metode nerjemahkeun aya 4. Kahiji, nerjemahkeun kecap-per-kecap. Kadua, nerjemahkeun semantis. Katilu, nerjemahkeun adaptasi atau nyadur. Kaopat, nerjemahkeun idiomatis. Sakitu nu kapihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum.